Salam kap YouTuber. Selamat berjumpa lagi, guys. Dongeng, guys, ngadongeng. Orang dongeng Sunda, guys. Yang konten dongeng, guys. Orang dongeng Sunda. Babanyolan Sunda. Kieu guys ya dongeng nate. Di hiji kampung aya tilu awewe goreng patut pokoknya mah. Awewe teh goreng patut tiluan teh. Kumaha carana awewe eta teh hayang jadi gelis. Di hiji waktu manehna teh keur ngariung tiluan bari ngobrol. Aduh, teteh kumaha atunya nasib urang teh bet keke teuing. Hayang jiga batur urang teh. Hayang boga salaki, hayang payu ka lalaki. Hayang jiga batur mangku orok, mangku budak. Saha atuh nu daekeun ka urang, ceuk nu hiji deui. Pan urang masih di jauhan ku batur ku lalaki mah. Da urang mah rupa goreng patut. Teu payus jeung batur. Ceuk nu hiji deui, nasib meureun urang mah jadi nasib. Kumaha atunya supaya urang teh boga salaki jiga batur. Tilu awewe eta teh keur ngobrol kitu bae cing ngarobrol nasib beureunnya kumaha da manehna mah goreng patut hayang boga salaki. Ceuk nu hiji deui teh, cece teteh kumaha atuh ya urang tatama cenah mah di Kuningan aya dukun lepus anu saciduh metu saucap nyata bisa ngayakinkeun urang jadi hayang gelis pokona bisa segala kahayang urang bakal katerunan kumaha namanya dukun lepus cenah becana mah nu bener cenah ieu laras teh cenah cek beja batur oge cenah baleunghar ka dinya mah nu hayang beunghar mah urang mah tong hayang beunghar cenah penting boga salaki we hayu atuh ira isuk ira initna isukan we lah hari ini teh itu hayu sapro punya tilu awe teh reka jugjug ka hiji dukun lepus nu aya di Kuningan. Isukna teh kakocapeun isukna manehna marangkat ka daerah Kuningan. Urang caritakeun pamiarsanya tos tepi we. Barang tepi teh ka hiji imah panggung jauh ka ditu ka dieu si gunung lah. Mana mah maklum mah dukun. Sampurasun cek awe teh. Sampurasun awan nu nembalan wae. Katilu kalina anu nembalan. Sampurasun. Rambe. Koletrak panto anu buka. Barang dibuka panto aya hiji aki-aki nu geus kolot umurna kurang lebih 87 tahun. Geus kolot pisan. Geuning aya mah Nyai reka saha Nyai teh. Laras ieu teh aki-aki bumina kincon. Bener Nyai agi pisan ditengan ku Nyai teh agi encon agi teh kadelah mah aya naon anu Nyai ulin jauh-jauh ka dieu. Kieu aki abi teh hoyong minta tulung ka aki teh. Hayang naon maraneh bet kayang minta tulung ka aki. Cek si Agi abi teh hoyong gaduh caroge ki da abi ketinggal ku aki oge abi teh geuning goreng patut ki hoyong jiga batur gaduh caroge gaduh putra gampang atuh Nyai soal hidup mah hayang lalaki sabaraha hiji
Wagi pasti ditedunan gayang nyai. Yogara sebula ka imah dia dan agi. Cek si Aki bari asup kajero imah dituturkeun ku awewe eta tiluan teh. Gek dari yuk. Terus si Aki sila menekong bari nyenget rokona. Kayang nyene gumaha bedah yang boga saleginya. Nuhun Aki abi teh pangingali ka Aki goreng patut eueuh Aki anu hoyongan ka abi kalangan nebihan gampang asal nyumpanan syaratna we daek syaratna diagi. Syaratna naon Ki? Sanggup nedunan syaratna. Insya Allah Ki sanggem cek tilu awewe bareng. Syaratna ayo teh malam naon nyai Aki masak boho malum geus kolot. Aina teh poe Kemis malam Jumat. Kebeneran pisan nyai. Da nyai teh kudu mandi tengah peuting dina malam Jumat. Oh gitu akhirnya sangem ibak mah penting mah asa kahoyong we kacumponan Ki cek tilu awewe eta. Cek si Aki bari plenyun di rong ngarokok. Pareum si Aki mah balik Ki. Syaratna kahiji nyai ge pas bisan ku Agi dimandian dibawa ka hiji talaga anu aya di belah kuloneun imah Agi. Nyai engke mandi bari sebutkeun ka hayang nyai. Insya Allah bakal laksana gayang nyai. Jeung si Aki awewe tilu awewe tatohen gampang cenah yang tinggal mandi. Teras Ki kumaha pas bisa nyai ngajileng mandi sebutkeun ka hayang nyai sok hayang naon wae insyaallah bakal laksana. Tapi omongan mun salah kecap Aki mah bisa ngubaran deui. Da eta mah sacidumet saucap nyada. Oh muhun Aki mangga urang kocapkeun wae pamiarsa nya kaum dangu. Waktu terus nyerelek geus tos tepi jam 12 beuting langkung 10 menit. Ayu nyai geus waktuna nyai ku Aki dimandian tuturkeun Aki. Cek si Aki bari turun tina ti imahna ngajugjug ke belah kulon nu aya gigireun imahna. Kocapkeun pamiarsa geus tepi ka hiji talaga nu pohara herang caina. Gek Aki diuk nyang hareup ka talaga sok nyai dariuk didinya Aki rek jajampean heula rek semedi sakedeung cek si Aki bari ngahurungkeun parupoyanana. Terus si Aki kumat kamit gelamin dinjiben urana Gusti Maula itu maih. Awewe nu tiluan eta cing harulang bari serius diuk emok cabok di sisir talaga. Si Aki terus ngomong ka hiji ka awewe eta tiluan, sok saha nu diheula nangtung bari ngajileng nyebutkeun ka hayang maneh sok ngajileng kana talaga. Nya mangga Aki nu hiji awewe teh nangtung na pikiranana jadi saha cenanya urang inget mana tuh awewe teh ngawahan
Jeleng bari ngajeleng nyebutkeun Syahrini. Kecemur, kecemur. Masya Allah, eta awewe nu goreng patut teh pecang jadi Syahrini. Waduh, benar si Aki, ilmu si Aki sakti mandraguna. So, nu kadua gerang ngajeleng, nu kadua nangtung terus ngalengkah rek ngajeleng kata laga bari na ingetanana rek jadi saha inget kan alamat palsu nu nyanyi alamat Ayu Ting Ting wah rek ngajeleng jadi Ayu Ting Ting saja jeleng Ayu Ting Ting kecebur 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 jadi Ayu Ting Ting pamirsa nu kadua aja Ayu Ting Ting terus si Aki terus ngomong nu katilu yang nyai gerang tuh anu katilu ngahulang tengah aja ngahulang bingung mana rek mikir jadi saha Syahrini geus Ayu Ting Ting geus ngahulang ku si Aki digebah gajang nyai gerang ngajleng awewe eta ruaseun pasan ngajeng nyebut kontong gejur kecep 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 lol lol jadi kontol pemirsa aduh kacau kacau aduh nyai nyebutkeun bobogohan lagi jadi nyai jadi aduh nyai ambura nyai gitu bisa ngubaran ada nyai